Mah, orang bikin si kopi, bari penyerekeun gorengan. Enggak lah tuh mah, terus kieu teh ngopi. Edol mah. Pak Ari eta nu lokos di makan. Mana kemana mah? Eta manuk geus sada wae. Oh, manuk itu mah atos mah, juga teman ku bapak. Nah, kitu manuk nu bapak tak cek dibakar. Pugu kayak kisi bengketan ukur mah, kurasa kalian tadi serang ombe. Ih, puyuhan pengen sok hasil. Nah gitu sup yaman ku mah. Ih, pansok aya huak keok. Bisa mah ulang ngebahas gitu, kayak mau makan mamanya. Bani piro, Pak? Ah, mau mama. Mah, dari di sekolah kumaha, budak teh balangor mah. Ah, biasa we. Nang si Leka, si Yana, si Agus, si Pulo lah eta mah balangor biasa we. Kumaha teh nu parah pisan siapa? Hah? Para kumama, kumaha dipalak apa kumaha? Sanes dipalak, Pak. Pedah tadi gini mama teh nu dicari dina bangku. Nah, eta budak-budak balik wae geura bari murageun panghapus, aya pulpen kana kolong bangku teh. Mangage duka da teu ngarti. Hah? Wah, eta barudakna merek naon mama. Bawa materi di jugang ge kang di sekolah nah. Terusin bisa budak itu ketrokan atuh mah sekali-kali mah. Duh, kagak apa umusi pulo. Nah, eta we bolak-balik budak teh bari geus ngaragarageun panghapus. Pulpen kana kolong bangku teh geura hanakeun ieu, hanakeun bangku. Ampun budak. Oh, berarti gitu mah apal bapak. Berarti budak teh ngintip cangcut mama. Aya apalin warna kumaha eta teh jiga nama gitu. Oh, gitunya, Pak. Untung atuh aya kitu mah. Untuk maturi mama, mama ditong untung, diintip untung untuk masih. Ih, untung nama Pak, untung nama mama teh teu make cangcut, jadi barudak teh mah apalin mah make cangcut warna naon. Aduh, ari mama, ari mama. Mata budak narageun pulpen teh berarti katingali, lain hayang ningali ting cangcut mah beureung katingali euy si nama. Aduh, ari mama, ari mama. Iya, atuh kan we pan penting mata apalin we warna cangcut mama. Ari mama, kapan mah teh guru geuning bolo-bolo teh budak teh apal warna cangcut mama. Tapi apalin isina mah, anu beres eta tah. Bolo-bolo teh inget tuh. Itu Si bapak mah lama bersyukur apal warna cangcut aku mana. Ieu kalah putus. Mungkin. ini. Aduh, keleng-keleng. Oke. Ya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buku karek di sembengketan ukur mah tadi jeung ombe. 1, 2, 3. Ih, pengen sok bawa hasem. Ih, uyuhan make uyuh. 1, 2, 3. Ih, uyuhan pengen sok bawa hasem. 1, 2, 3. Ih, uyuhan. Yuk, 1, 2, 3. Ih, uyuhan pengen sok bawa. 1, 2, 3. Nah gitu. 1, 2, 3. Ih, pan sok aya kok keok. 1, 2, 3. Durusun langsung ngomong heula carekan sok. 1, 2, 3. Wah, itu masuk ke nek noong. Nek noong mama heureun keur salik ngajegang kumaha tadi mamahna. Nah, di sekolah sekolah teh kolong bangku. 1, 2, 3. Untung kumaha turi mama. Ditong untung. 1, 2, 3. Aduh, hari mama, hari mama. Aku maya mata budak bertahan. Bener. Semenyentak kita 1, 2, 3. Aduh, hari mama. Mata budak bolak balik kerageun pulpen ge berarti katingali, meureun mah eta teh katingali. Katingali dodongesna. 1, 2, 3. Heuh, teu apalin cangcut. Anjing dusunnya. 1, 2, 3. Da, aku masih mah. Oh bener gitu. Dari mama tuh boloh-boloh teuing atuh.
Gurupan gitu mamah teh gitu. Tapi kan bolo-bolo teuing. Coba. 1 2 3. Hari mama. Kumaha pokok aing bingung. 1 2 3. Hari mama bolo-bolo teuing. Berarti budak teh apa? 1 2 3. Hari mama kapan mama teh guru nah geuning bolo-bolo teuing. Ya budak teh dina budak. Budak bingung ya. Siap. 1 2 3. Hari mama kapan mama teh guru ning bolo-bolo ting heueuh budak teh apal barat cacut mama. Kapan apal si sina. Kapan jadi apal di sini? 1 2 3. Kakara di si beungeut tanungku. Ulah saya.